Jadi panggih jeung dalil teh ulah nepi ka beuki silo sabab utek tongo walang taga roh pati gogodongan eta kabeh tunggal makhlukna silain cing udag ilmu kana katunggalan. Tunggal hartina lain hiji, tunggal teh hartina ngahiji, tunggal keneh makhlukna. Sedengkeun ceuk pangeran oge saha-saha anu ngabalieur tina ayat-ayat Allah rugi. Bika dedeh teuing naon euy kuring mah da sok ngadengekeun berita terus puguh abena mah wawasan lamun kurang pangalaman hirup mah dileuah sarua jeung leumpang atawa teu berilmu hirup di dunya sarua jeung leumpang tengah peuting bari poek mongkleng buta rata ai ti tajong wae mah jeung ti kusru kudu pasti ai ti tajong jeung ti dagor mah kudu we ngan kade di mana urang keur poekeun da loba jelema nu nyaritakeun sanajan bari tengah poe ereng-erengan caang mentrang-mentreng paribasana aya jelema nu ngomongkeun atawa nu nyaritakeunna kuring teh hirup teh poekeun teuing bari ti beurang bari keur caang sabalikna sanajan urang ti peuting tengah peuting poek mongkleng buta rata urang ngebelaan diri supaya hirup ulah ti tajongnya neneangan seuneu nepi ka nyieun obor diseungeutkeun eta obor teh kana seuneu brai hurung lain ngagunakeun caangna malah kalah ditenyo seuneuna atuh kalah beuki silo sabarampa. Jadi panggih jeung dalil teh ulah nepi ka beuki silo tapi cing beuki eces jentre tanda-tanda keagungan pangeran. Ieu sabab utek tongo walang taga roh pati gogodongan eta kabeh tunggal makhlukna silain cing udag ilmu kana katunggalan. Tunggal hartina lain hiji tapi tunggal teh hartina ngahiji, tunggal keneh makhlukna eta keneh sabab manehna utek tongo walang tagaroh pati gogodongan teh sarua jeung urang pada makhlukna keneh dina Fatihah alhamdulillah ari hartina teh sadayana puji ieu teh kagungan Allah tah kaurus ta alam ku cara puji jeung syukur teh itu ngan cara muji beda-beda. Allah geus ngajadikeun reungit ceuk sabelah paningali eta reungit teh pibahayaeun moal panyakit tapi disagedengeun eta sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk malah nepi ka nyieun pabrik obat nyamuk ku ayana nyieun pabrik bisa mukakeun lapangan kerja. Jadi positif jeung negatif di dieu teh pek gunakeun. Cenah eta silain ngomong deui ku dewek karasa silain teh tina melang. Tina kanyaah nuhun ku dewek ditarima. Ngan ai dewek moal ade kapangaruhan ku pangancam batur. Jelema geus teu sieun diancam ku neraka. Kalah dilelewe dunya rek kiamat teh noyod deh dina kagorengan kecap kiai kecap ajengan teh didenge kuliang pedut asup tina ceuli katuhu biji tina ceuli kencangan ukur sumuhun dawuh hareupeun lumatak baheula mah can aya kiai can aya ajengan geuning budak sunatan teh di mana nungga teh kudu diruat ku dalang sabab lamun teu diruat eta dihakan kala padahal kala teh waktu da ai ku wayang mah eta mah jadi filosofi jadi simbol
tingali dina surat wal asri sahanu teka ancam kabeh yen manusia nu hirup di alam dunia maka pinangih jeung karugian nu kumaha nu teu rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar itulah jalma nu karuat gitu dah jalma nu kami etanya nya tarima ku dewek makanya moal gempeur sanajan jeung harepan leuweung anu pinuh ku sasatoan sabab Allah geus nyiptakeun eta leuweung jeung dewek eta keneh kok Gusti sabab dewek jadina kieu teh tina tutuwuhan ai tutuwuhan pangna jadi aya cai angin bumi seuneu jadi kekuatan jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa inung jeung bapa jadi wedewek jadi mani nu ngajadi nu batak jahit inung bapa silaing inung bapa dewek nyaeta ku kasolehan syarat ngagunakeunana nyosialisasikeunana ayeuna pek ieu alam puji ku maneh muji tangka sampe tina satangka jadikeun 10 tangka tina 10 tangka jadi ratusan tangka puji kodim ala kodim teh taneuh anu pangheulana urang nu paneuri puji nu paneuri kanu ti heula segala puji pelakan naon lamun di tanah batur sok kalana cenah ku batur sedengkeun ceuk pangeran oge saha-saha anu ngabalieur tina ayat-ayat Allah rugi keur manehna mana ayat Allah teh kitab Al-Qur'an saberiji pan aya 4 Qur'anul Adim Hakim Majid Adim Majid Karim tah ayat pangeran teh di mana aya fakir miskin kokoceakan teu barang hakan ku anjeun dileoskeun atawa teu direret hartina anjeun geus ngabalieur tina ayat-ayat Allah anu bukti da ai Quran mah hudan artina pituduh asli mah tah koceak le fakir miskin nepi ka di PHP-keun eta ku Allah fakir miskin duit nu halal si lain ladang digawe lamun si lain jadi pegawai negeri atau daek usaha menang 1 juta menang kesang si lain ulah waka diparabkeun atau ulah dihakan ku si lain heula lanan atau dia pabajikan anak ulah waka dibikeun kayaknya sahiga can di jakatan 2,5% sabab naon di dinya aya hak fakir miskin hartina maneh teh di mana boga balong saat tigirangna teu dikocorkeun rajeun ge dikocorkeun eta balong teh sul we diantep teu make kokocoran deui eta balong pasti eta bakal leber balong teh nya caina mah loba ngan lauk eueuh ngalencar loba dunya mah ngan nikmat teu aya dewek mah dek mere moal mere lauk ka sileung terek mere jeujeur we pek mikir nyieun eupan cing meunang lauk jadi moal eureun akal kikian teh hayam gegerepekan dina kurung hayang kaluar tibatan kaluar kalah beak bulu engke ge kudu bogaana dibukakeun oh kitu kene da waktu nunang tukeun mah ai melak sampe ayeuna dirabut ayeuna beutian moal ge waktu ulah ara di mana narima cacian makian ti batur sabenerna eta teh pupuk keur ngaronjatkeun harkat martabat darajat urang salaku manusia anu dimuliakeun ku kersana Allah Subhanahu wa taala tak ieu teh nepi ka kieu teh ngaranna ge perjuangan aya perjuangan tangtuna aya pengorbanan
Dina pengorbanan aya ikhlas jeung ridho. Dina jero ikhlas jeung ridho aya karena Allah. Da urang Yahudi ge barang bere ikhlas jeung ridhoeun, aya teu karena Allah terjadi ibadah. Ibadah keneh cenah teh ngeuretan kuku, nyunatan, ngurut kumis. Geuning urang Yahudi ge sok ngeuretan kuku. Ngan anu sok direah-reah iwati nyunatan neutek kikicupna syirik murang kali nek eta teh neutek syirik pidik yaya kaniaya sabab naon silaing gubrag ka dunya teh kullu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Di mana dibere dahar ku indung bapa disusuan gede cing soleh ujang cing guna maneh teh pikeun kepentingan negara jeung bangsa cing cager cing bager tuh nu dipelakan mepan eta ku indung bapak teh tapi naha model urang boga sawah aya nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut. Aya nu dipelakeun kasolehan, aya nu dipelakeun keimanan, tapi kade dina batin maneh bakal aya nu jadi tanpa dipelak. Naon? Syirik pidik jail kaniaya iren parasten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik teu kaopan teu payaan cap jahe buntut kasiran bedegong mun tanguh jeung kelud. Wayahna kudu ngored euy. Numatak dina perjuangan ieu ulah ara jeung subaha ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateu gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan. Ulah ceurik ku drama, ulah ceurik ku seni, tapi pek cing asli, cing panggih jeung jati diri saha anjeun ti mana anjeun dek ka mana mulang anjeun. Naon maka jeung ceurik ku drama. Ciri kudu drama seperti dewek ngadoa tapi dewek teh sisidueun gini. Semoga Allah menerima tobat kami. Gubuk teh mewe. Da dewekna ngomongna kitu make drama. Jadi kabawakeun model budak, geuning budak dek ceurik karek merweng, ceuk dewek teh, "Uluh, kunaon kaset?" Wah, kalau beuki tarik krepek. Tapi keur sorangan nyaring tengah peuting euy. Jadi ceurik ulah kabawa ku puisi tapi cing asli sia teh bakal balik ka anjeunna ngahiap ngahayu-hayu teu beda ti gagak ngelak nasuhunan supaya maneh balik deui ka jati mulang deui ka asalna sabab maneh pinuh di dunya kakotoran. Tak cara bebersih teh sok urang bajuang merangan kakedulan kamuntangulan cara Nabi Ibrahim baheula pan memeh jadi raja tauhid teh neungelan heula patung ai patung teh ngajentul eueuh gadag ku uleun ti mimiti patung leutik nepi ka patung gede pek-prekan ku si lain nya eta mun tangul kedul ai nyatu beuki ibadahmu teh teh kudu dibabuk ku sia pek-prekan ulah hirup ku panyukup ulah leber ku pamere ulah sugih ku pangirim tapi cing mikir sorangan gitu alah jadi kayakna ieu serangan-serangan teh sabar jeung tawakal ceuk Allah dewek merek ngabuktikeun janji Allah lamun cicing dina jalan kami maka kami bakal nurunkeun 5.000 malaikat pikeun ngaping maneh tenang sanajan teh dipaehan batur urang bakal paeh anger kitu keneh tapi cicing dina jalan Allah sarua nu iman jeung nu teu iman garong ajengan sarua bakal maot ngan nilai maot beda. Mun si gareng berbejak itu teh moal abus pancek Allah kayak gitu keur nu kupur moal aya pitulung
ai kupur teh hartina tina kupar hartina nutupan jiwana ku kasombongan oh ieu mah kasilaing sabab silaing teh ngaran teh dawala lamun dicokot kena ilmu hana caraka da teh genep wa salapan la 10 genep salapan jeung 10 jumlah 25 nyutat kena kakasih nabi Duh. apal eta kana ilmu numerologi unsil atuh aing Keluaran unsil macana rahasia skripsi na menang meuli aing mah asli deuleu si kuliah teh gede encik halah nya nuhun atua kuring teh moal kapalang atuh lamun kieu mah kitu tapi niatannya hade terus ulah kaganggu hate teh di mana aya nu nyareka nu nyaci nu maki terus mulus istiqomah jejeg anceg teu ungut kalinuan teu gedag kangina nya atuh nya nuhun sawang suna euy kadulur kitu teh deungeun mobil narima aing teh geuning kadorna mah komo kalah diciduhan aing teh batur menyebutna ge ilmu sesatkeun bae da batur urang ka batur ulah dek hujan meureun nah situ sumalodo hujan ning eta ngaguru naon euy Sampurasun rampes ya nu ngaguru tadi teh euy geus deukeut jadi tadi teh kumaha atuh udah gua deh baik bisi eta teh pangirim batur ganggaong warjit jeung sajabana hehe kalau galong ge kakang gitu bisi guna-guna urang gunakeun na teu sieun akak nu kitu teu wani teu lain sagala henteu ari akak da teu teu lahir teu nyaho-nyaho acan kenae sugane ku aya kieu teh jadi nama pengalaman aja aing ulah kaget euy aja kakek sampean Raja Bagong reun bisa jadi raja babi Sampurasun rampes dupi jalan dik nepungan Prabu Astajingga kapalih mana lain siri goblok ieu mulai nyaho ngaran teh nyaho dirupa deh poting bejang mana petugasna atawa rakyatna rakyatna ai rajana belah mana mangga antos sakedap ke di etakeun omat informasikeun ka wigoy alus ka manuk teh aing pagi bisa ka manuk burung camar
burung cadar teh ieu gitu. Burung camar. Sanes abdi maklan Anis cacing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Agama ya. Sama mana kan di kana? Islamnya. Nuhun, punten atuh sami. Saliran di kana. Saliran jeung urang. Ahli sunnah wal jamaah maneh. Atau ahli ekonomi. Apa ahli sejarah? Salik lah. Bener mana Islamnya? Oh. Singai sholat lohor sabaraha rakaat? 7. Bener pisan eta jelema. 4 itu. Opat. Oh situ berarti lain Islam. Dikarek diuji gitu ge. Diselok gitu. Sami saya ngabdi itu. Rusing tadi hiding ngabela kaki ngerasa tersangka kening tersangka SSP teka pake anu tota ngabela nandangan katungaraan cinta tresna dimangungu tersangka bela nopentang ngeturkeun aku nyalakan kawilujengan kasadaya Padudi tensan kula. pun tiris paranjang penting alah kurang di korangan abong titis tulis diri tunggara abdi sorangan tunggara abdi kanu jauh sok dipelat suka teuing lamun panggi Dari Pak Usman tensan kula. tibatan pegaturian suka beri kupati
dia wangunan rene kakak dia lengeran apakah dia wangunan rene kakak dia lengeran dia lengeran ya aja kaget hei makhluk goreng makhluk jelek orang jelek lain marukana dipuji nyebut makhluk goreng timurin syuri atau ganteng lain disangka nasi goreng makhluk lain nasi saja oh mau jauh nawe wayah kieu mah mun nasi dus aya atau nasib goreng aya hakna tapi kewajiban abdi selaku pribumi sing ngahaturanan wilujeng sumping ka tamu-tamu anu rawuh nanging paralu narutus gunung palias narajang Allah sim guring teh maklum kaayaan di kampung padusunan sareng teu aya ibarat tadina bade kasumpingan tamu teu sasayogian di sini tuangeun leuteun awu kagableg we anjing mah lain jelema ngewa kitu nya asal calangap masuk mung nyuguhan jeung goblok jelema koret disangka jelema koret mah kitu ja dupi pamaksadan teh atuh naon ieu teh kula dek nanyakeun aya negara Banyu Muda mana negara Banyu Muda ya teu aya negara di dieu mah nah maka negara ya setiap aya ngaran aya tempat aya bukti dengekeun kubur aya oge tadi palih dinya ka dieu negara Amarta ti palih ditu ka itu mah negara Astina ieu mah kareh kabanasapon ku Amarta sanes abdi rek nya negara di jero negara mung abdi mah ieu teh salaku bangsa aing bangsa anu ngabogaan rasa tanggung jawab nyaeta pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan gumantung kana ahlina tasim kuring mah ahli tani di dieu teh ngalestarikeun ieu alam nganku masyarakat di dieu sim kuring teh sok disebut raja yeun kokolot kitu ngokolotan barudak yeun koperasi jeung sajabana ngarahkeun supaya terarah kitu supaya aya dina paningkatan dina sagala rupa widang urang teh ulah jadi bodoh wae hirup teh geus kudu dewasa ayeuna mah kitu sing eleh ku urang tas ulah eleh ku urang tasik urang tasik mah tuh tingali maka jeung bisa ngiriditkeun teh apruk-aprukan samakna kelomna payungna bobokona teu kurang-kurang pan teteh heeh aing kudu nyeun tukang hit yo lah goblok meuli we aing mah ku salah tarima aing nu geuleuh aing nu ngaran asna jingah teh saha kuring wah anjing manya raja kitu kuleuh rajana kuleuh komo rakyat sia nempona teh kana wujud padahal menteuna pangeran ka manusia mah teh dumasar kana rupa jeung pangkat padahal rekep deng-deng papak sarua hakikatna mah lamun bener maneh anu ngaran asta jingga kaula
jamak nu 10 pembunuh bayaran aing deuleu Jeger dupi jeger teh turunan ti sakolot aing jeger bapak aing jeger nini aing jeger teh naon maot Si orang matak aing mah turunan ti Jalalejer maksudna teh dipaehan ku aing aya nu kitu nya togmo buaya teka jadi dikelir paingan eta agama diturunkeun euy yen jahatna manusia mah di mana jahat leuwih ti sato rangkung pekes aku mah galakna maung can aya ngadengekeun maung anu nyoke janelader mau radio bogana dipaehan daging memang dedeuh teuing nepi ka diwakafkeun kana sato eta jiwa darajatna teh leuwih ti sato rangkung padahal wujudna teh wujud manusia teh era-era ku cau hari cau kumakan cau mah geura pektuar ku si lain jadi deui cau potongkeun deui jadi deui cau manehna teh rumasa hirup teh can buahan heuh can cauan tapi di mana geus cauan mah geuningan euy we mun muruh anjeun mah meureun tega laras sampean tega pati tega modar sia mangga mundur atuh genaon mamawa abdi atuh ai ku salira mah biuk heula aing hayang bersakan ada milu ing perang dulu baik pemuan merah mun bae atuh aku kuring mundur oh da kuring oge cicing mundur kene ieu mah bagian dewe tulung sakit tuh bahasa dulu tulung sakit tuh bahasa tuh dulu alah alhamdulillah euy selamat euy tadi mana we yang sang di tangga balingbing kotokeun ade hasem lah aya Bang Bara deui kelong sia jadi tulungan kadang ada di jadi tulungan nyebut Bang Bara ongko boa aya kejadian ieu udah wot udah non seteon aya ka hirup dulu naon hari silaing kuring mah geus pae banyak kesepaya ngecelok duit udah hei udah wah Gusti nu Maha Agung Bapak Komandan ka dieu bagiannya jelema mah kumaha syariat sehat kumari akang panjang irungna panjang umurna ge panjang duit nuhun agan hakikatna pitulung Allah ieu teh abdi di mana we jadi ngakang euy udah ngetun aduh punten agan abdi tadi nyangamkeun Bang Bara naonan atuh bakati ku atuh we nuhun agan nuhun sembah kapihatur nuhun mangih kejadian naon maneh mangih kejadian naon aya nu nyerang agan teh sababaraha kali ka kampung abdi teh aya nu nyerang maksud ya jadi kambing hitam ya abdi teh padahal kambing beureum cicing da ulah teu nyari sia mah kepatur duduk goreng ditakang serangan di mana wae di negara Astina
sarombongan dipimpinku Residrona pajarkeun teh cenah kejadian-kejadian gempa bumi sareng sajabina di negara astina teh gara-gara abdi cenah ku raja. Bener maneh ngaku raja. Teu hir teu walahir kan. Nya raja nama mulai raja astina mun raja beunghar aya di rajana sangsara. Gitu. Abdi teh nya kitu teh menak tempat cur-cor cai nu harerang nya dimanfaatkeun ku abdi teh kulan. Da puguh sumber daya alam manusia kieu beungharna urang teh kantun urangna we SDM-na. Abdi teh ngajak ka para nonoman masyarakat di kampung Banyu Muda teh kulan. Jadi masyarakat anu cinta lingkungan, masyarakat anu madani teh nu kumaha gitu, masyarakat anu berbasis religius kultural sareng wawasan lingkungan nyata ngalaksanakeun kasolehan sosial dina waktu saeuna nanging nya kitu geuningan ngaran-ngaran perjuangan teu leupas tina pengorbanan. Jadi lain niat anu negatif. Ampun teuing agan abdi teh salah tarima nyebarna macam maneh teh nyebarkeun ilmu sesat. Eta oge aya sing anu sumping ka abdi mun sesatna teh sesat napas. Sesak eta mah. Sesat. Dia mah sesat. Itu aya oge anu sesat hirup. Ya ku abdi teh diubar aber jadi calalagur parurang tarimana teh kitu kulan ka abdi teh nganuhunkeun. Sanes kumang rupi hartabana geuningan ngadon buntas bantos diabdi kitu sasarengan. Da kitu geuning prinsip di dunia mah lifelong education. Jadi sepanjang hidup kita itu belajar terus belajar. Sanajan abdi tos kolot kieu ulah boga rasa tinggalin, ulah boga rasa terlambat. Soal diajar mah hirup di dunia. Cek urang Inggris teh mah better late than never. Hartosna teh lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Itu ti abdi tetekan di bejaan ku abdi. Daya pahlawan kaberangan jagan. Gelo beja mah. Tapi kades ya. Nah ulah paman Arjuna mah kapangaruhan kudorna. Loh. Gitu ulah. Iya. Maneh cing hati-hati malah bapak maneh diansam lah. Wios. Coba kalah sawios. Heuda aing percaya ka Allah atuh. Hepan gara-gara urang pangna kolot diancam kitu teh heukeun ae. Nyangakeun teh mah kana kagungan acara. Nya. Jadi mana bieu kumelayang di awal-awal teh dialungkeun saja teh dolmi teh teuing ngaranna mah ngadon buburu. Bunuh naon? Pembunuh baraya bayaran kangge ngabunuh abdi. Ngan ieu melange si gareng mangkaning keur tibrah hees. Alah bawa diduruk tempat euy. Kumaha tuh? Sabaraha urang? Juragan. Tapi bangsana teh juri gungkul bulan. Di belah mana teh? Balik itu. Idit. Abong ahli nanya juragan Gatot Kaca. Sekoleweng. Eta nu disamar ti luhur karunya mah. Watir dengan kitu teh. Ditewak punukna parileuskeun gadona ka tukang drak-drak. Koceak. Kawas kelenci kitu tak ku heulang. Nya Astra jingga diungkulan bedama ku Arjuna. Dah, ye. Ngandika sastra jingga abdi lan maneh anu salila ieu teh ngaresahkeun sararea ngamarudahkeun balarea nyieun kaonaran
lamun diudag karena politik negara dina harti maneh terek ngadu domakeun antara Kurawa jeung Pandawa sabab ku ayeuna maneh cicing di perbatasan ieu teh dina harti urang Kurawa di negara astina loba kajadian anu teu diharapkeun gara-gara maneh naon tanggung jawabna teu bisa ngajawab alasan tetepat dina harti ieu pancaroba bakal meulit dina beuheung maneh jawab cepot sae naon alasan maneh sia alasan abdi menyaah ka nagara sareng ka bangsa bakti diri ka negeri sabaraga ka negara dalah dugi kapati oge moal bohong abdi mangga tega lara tega pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patap perlaya caang bulan 14 tegeuneuh sareng teu malekmeuk Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan ai parantos dugi kana waktosna abdi kedah kieu sapertos jalmi di udag-udag maung manehna lumpat ngagebruskeun diri kana gawir muntang kana tunggul sedangkeun di hanapeun eta gawir teh walungan anu pinuh ku buaya nu keur lalapar ngaragragkeun maneh buaya keur lapar naek ka luhur maung nungguan nu dicekel ieu tunggul keur digegetan ku burit bodas jeung burit hideung jadi abdi di dieu asli nyangakeun kana kresana margi maung anjeunna keneh beurit anjeunna keneh nu dicekel anjeunna keneh nu nyekel anjeunna keneh nu lapar dihandap buaya anjeunna keneh bade lumpat ka mana mung anjeunna nu kagungan dina sagala rupa widang nu kagungan sagala urusan moal teu aya anu teu rengse ku anjeunna sanajan sakumaan saman berat da abdi mah sieun mangawe taroskeun ka para nonoman nu aya di dieu masyarakat nu aya di kampung di dieu wayana abdi mingpin barudak boh tarang karuna boh itu sinareng ieu majengna ekonomi di kampung ieu teh sieun abdi teh ngeureuyeuh nikreuh ngabejaan kieu carana dikawit koperasi tug dugi ka tek-tek bengek ayeuna teh alhamdulillah berhasil dugi ka lingkungan hidup teh sieun tina kebersihan abdi teh ngagaduhan cita-cita hoyong sasarangan sareng masyarakat anu berbasis religius kultural sareng wawasan lingkungan ekonomi na majeng pokokna mah ngaroja teh dina sagala rupa widang ulah katinggalan teuing ku negara deungeun margi ninggal kaayaan sumber daya alam manusia kieu beungharna sejauh beda jeung deungeun kitu ulah danging maklum tuduh anu ngewa pajar abdi ngakuraja kitu eta mah fitnah cara agan ayeuna bade kapangaruhan pajar abdi ngakuraja nya eta mah nyangakeun kana kersana da ceuk kudrat irodat anjeunna abdi kudu kieu meureun langkung sae munguh anjeunna abdi nyingkahkeun ka sieun abdi nyingkahkeun ka reuwas atanapi nuturkeun ka sieun nuturkeun ka reuwas pasti abdi lumpat moal mangga teh teuing da teu dipaehan ku agan ge bakal paeh nanging ai parantos ngantunkeun jasa maka negara sareng ka bangsa teu panasaran abdi teh sieun lain seuri anak dek dipaehan teh heug belaan kayaknya adek goreng ga anak paribasa geuning aya nu leuwih berat batan taneuh naon jang setum si goblok yang di babak ai nu leuwih berat batan taneuh teh kanyaah bapak jeung indung kanu jadi anakna sia teh ai nu leuwih loba batan jukut hawa nafsu
Hayang Ayah kerja di sekolah langsung ayah we. ayo nu leuwih gancang batan angin jet nah sia teh menta dihartikeun mau maneh nu dirihakan mau tunggul anu dipuntangan berit bodas berit hideung teh naon sia kagegetan abdi sanajan abdi muntang dina tunggul oge da puguh abdi teh kahakan ku burang jeung ku peuting angre bade maot ancaman maut mapane ditu di dieu aya paribasa jelema cenah sieun katabrak mobil mung ulin ka kota mending ulin ka leuweung teh nyaho di leuweung ge aya orai hejo tetepe bakal maut nanging paniatan agan bilih jadi dosa ka agan naon alasan pangnamaihan abdi bilih ieu mah margi dina hukum kisos upami agan maehan batur pasti agan bakal aya nu maehan deui geuning loba sia nu maehan batur loba nu teu kapanggih saur saha teh agan sabobuong tua gawe wiwitan wong enom dharma lakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu agan anu bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan alatan dosa kolot agan maehan batur teu kapanggih susulumputan pan putra agan bakal aya nu maehan agan aya nu maehan batur cing emut agan aduh nah ieu teh niat naon agan teh naha niat kapangaruhan ku guru agan dorna cing emut agan guru agan teh jelema aya ngaran-ngaran jelema teh tungku tempat kaluluputan tanggah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajeun tara kapake isu bilih eta teh keur nafsu dorna teh keur ngewa ka abdi ngaran-ngaran anu ngewa tong boro pagi jeung jelema napan aya hayamna ngaliwat oge sok ditengor jadi keukeuh aing dek maehan mangga penastik kersayang tumampara hege ngadap-ngadap Arjuna lulus lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan aduh make ilmu naon cucu ngiksia teh luh bapak ilmu naon da teu ngagaduh-gaduh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan nanging naha atuh abdi teh kahayang teh jauh kieu cing pak tulungan abdi teh bisi pajar abdi goreng teh lain abdi saha teh pak tulungan abdi tulungan abdi teh bapak da teu niat-niat acan kieu teh segala rupa pertanyaan segala rupa eta tebet kajawab wae bari padahal abdi teh teu sakola acan naon ieu teh Pak laduni si horeng katunggalan cu tunggal anjeunna wungkul sagala rupi ge yakin sagala rupa ge jadi keur silaing ieu mah cepot tapi anu ngancik di diri silaing sembah kapihatur jisim abdi cing karunya kana kurungan pun anak mangga geura mulih deui we sawios ieu mah urusan jisim abdi Kakang Semar ulah tulungan kaula leuleus mangga geura mulih si horeng ieu anu ngansik dina wujud astra jingat teh Sang Hyang Tunggal nur cahya sesekar ningwang cakaya gilang gemilang nur cahya sesekar ningwang cahaya gilang gemilang kaharti kusararea ge meureun Arjuna Semar cepot dawala nalagareng Gatot Kaca pangna kajadian alam dunya beuki dieu beuki ruksak teh alatan geus leupas tina kamanunggalan
geus luar tidak tanggung jawab mararane salaku manusia pek mun hayang buru-buru katebus deui ieu kajadian alam dunya lila deui umurna ieu alam dunya kajaba ti mararane geus manunggal dina sagarupa widang kebersamaan euy Kamanunggalan Loh, Kakang Semar, kula si horeng geuning si cepote keur kasurupan. Kulit waru angan daru sinengul. Aduh. Nuhun Kakang Semar ampura cepot cawang juna kula. Geuning bener kanyataanana mah dugi ka hejo ngemploh kaayaan ieu tempat Kang. Jasa Astra Jingga sanes sasarengan we ieu teh hasil gawe barang silih asah silih asuh silih asih teh ya dina sagarupa widang syukur cepot maneh payus narima tanda panghargaan nyaeta maneh payus narima layang pangajen ti pamarentah nagara